ha 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 ha. Yuk urang sisindiran hey hey, mumule budaya Sunda lillahi ta'ala. Sumedang, 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 Sumedang. Rasa kadedeh ka Sumedang, puseur budaya, budaya Sunda. Urang nonoman, nonoman Sunda, urang tanjeurkeun budaya Sunda. Sumedang, 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 Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. ka pasar meuli rambutan, meuli na di wadahan, sateu acan di kawitan, hayu urang wawanohan. Hayu. Nyimpangkeun emping asakna, cenah mak pangresepna. Nepangkeun sim kuring yana, katelah tupang kasepna. Nyimpangkeun sampingan hiji, cenah mah aya soehna. Nepangkeun sim kuring uji, katelah nupang solehna. Hayu urang ikhtiaran, bari kudu babarengan. Hayu urang sisindiran, bari pake keur hiburan. Girang pangajen nu dipihormat, hayu urang kawitan kalayan judul Kecap, tahu, jeung panca waluya, wilujeng nyakseni. Heh, yeuh, hudang euy. Meulikeun di ka pasar Sumedang. Gedengeuna tukang cihu. Nahayana teu daek hudang, ngahunyuk jiga karanjang tahu. Hudang yeuh, seberang. Aeh, naha nganggu pisannya. Arjuna putra Pandawa, dunungan cepot dawala, kuring ngimpi jeung Neng Jahwa, popotongan anu baheula. Maneh mah teu keur sadar, teu keur sare. Ras ingetna teh ka awewe we. Lain pikiran ieu. Rek ka mana geus lulus sakola teh. Yeuh, sing inget, hirup mah kudu jiga tahu. Sanajan digoreng di minyak panas, tetep pedo. Komo dicoy aku kecap mah. Huy, karnarang di darinya. Kadia. Kuah baso make bulet, eta bumbu mani nikmat. Ulah sok pating haruleng, tarik teuing bisi kasambat. Tah, bener. Geus kasambat jurig hoream. Sakola kaberangan. Wayah kieu karek hudang ra. Bae atuh,
Da urang mah masih kene ngora. Status nage pelajar. Nu penting mah indi tuh ke sekolah bari jeung kaberangan ge. Ka pasar beli nangka. Wadahna kana karanjang. Kudu rajin jeung berseka, sangkan sehat hirup urang. Ye, nya. Sakola teh lain ngan saukur datang. Tapi kudu dilenyepan. Manfaat pangajaran jeung disiplina dina kahirupan sapopoe urang. Lain di sakola wungkul. Tah dangukeun meuli ketan jeung wadahna dipake hajat kiparat sok sing rajin ibadahna bagia dunya jeung akhirat. Da urang mah teu cara bisa kuliah. Ari urang mah bingung. Bingung Bingung kunaon? Indung geus teu boga. Karunya we ningali bapak. Biaya ti mana? Gusti Pangeran abdi mugi asih kapun biang sakumaha pun biang ka abdi mi asih taya kahariwang Asih indung, asih bapa, teras nangtung, telaas kumangsa. Asih indung, asih bapa, teras doakeun kanu kawasa. Doa indung, doa bapa. untuk jalan sampai bener-bener. Doa indung, Doa doa bapa. untuk mereka sangkan cager singa. Tong pondok harapan lur sing junun ngadua kanu maha kawasa sok dimimiti ayeuna mah robah sikep sing rajin sakola kapan loba beasiswa ti pamarentah pan aya pamarentah pusat pamarentah provinsi sugan we aya ti KDM tapi sing inget kunci nama dua hal Naon tah? amalan ka Gusti Allah sumujud dina sajadah naon cing Naonnya? naon sok Ah, ibadah bener tuh. bener Kala hiji deui naon tah? apa tuh jadi naon Jadi kelanya. Oh, abi apal. Sok. Ya, teguh ya. sok Harti sejen pangaweruh. Ulah sieun minum jajamu. Eta wangsalna naon cing? Mu. Naon? Apal. Apal? ilmu Bener, tuh pan uji-ujung yang oge pinter gening. tah eta dua eta teh jadi kuncina ibadah jeung ilmu Heueuh atuh lur. Nuhunnya tos ngingetan kana kahadean. Pokona mah urang teh kudu jadi nonoman Sunda anu sehat ragana, mulia lakuna, jujur lampahna, caang pikirana, jeung tandang babakti ka masyarakat pikeun ngawujudkeun Jawa Barat istimewa. Siap teu? siap tapi keheula Kunaon? nah soek kabayana meuni sing ti anggalna nah Elsa reka mana meuni ginding katinggalna nya meuni Rek ginding latihan atuh. Latihan naon cing? Naon? naon Seni bela diri Sunda. seni bela diri Kudu Sunda getol ulah elat. Naon cing? Sok. Cing nu kumaha? Nu kieu ge. Tah, nu kitu. Apal Oh, kan? apal. Sok. silat Bener pisan. Rek miluan moal. hayu Hayu atuh.
rakitan dugi kesaatna Ayeuna kuring amitan mugi aya mangfaatna ngoleset tina aisan janji moal rek sulaya geus pisan bagja pisan tukuna panca waluya mung sakitu nu kapihatur kirang sareng langkungna neda dihapunten billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.